budak ya sarua kenapa scroll deui ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangka ummi inna kubawakan ma anjeun teh aya di mana ma mau jadi asli istilah ieu mah keur nyebutin istilah lain kuring no Sunda anti Sunda teu Sunda beles gitu. Oh mau jadi asli Pak itu jadi asma 2 tahun anak kecil bengeng kita ma ibu curuntul budak teh coba ayeuna budak pendak jeung ibuna nyokap pendak jeung bapana bokap datang uakna wakal kita akan seperti bidadari tak bersayap kalau dia jatuh di tangan laki-laki yang tepat. Ketika engkau kehilangan sosok istrimu yang mendampingi hidupmu, ingat, bukan perpisahan yang menyakitkan tetapi kenangan yang sulit terlupakan. Anjay sok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Sadaqallahul azim. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatizah, para kiai, guru-guru urang sadaya nu hadir dina ieu saah. Oge nu tiasa hadir muga-muga barokah yuswana. Barokah ilmuna. Barokah turunanana. Amin. Ais pangampi pepayung lembur, indung lembur bapak nadesa pangresa bapakku Ewah Kulawargi ketua MUI PPD kali LPM
Karang Taruna oge Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, muga-muga sadayana pupuhu lembur aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara mudah-mudahan kacapekna, kasusahna, tanagana, emutanana berbanding lurus sareng harapan kenging ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa dina ieu wengi, dina ieu saah ngahaja urang kampel ngariung salah sawiosna nyaeta syukuran haflah akhirus sanah Taman Kanak-kanak Al-Quran Madrasah Diniyah Al-Barokah. Mudah-mudahan ia lembaga pendidikan kemanfaatan ilmuna kontinuitas ila yaumil qiyamah. Kalayan tengirangan rasa hormat pribados kasadayana oge ngahaturkeun nuhun ka pangarsa MC Master of Ceremony. Apa cek maneh na bieu biasa ainu boga lalakon masuk kasorot, jadi salah saeutik oge sok di komen gitu nya, tapi yakin itu adalah salah satu faktor anu tidak akan pernah terlupakan dalam hidup. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Los daing batur paraih los nggak tinggal main nambah sorangan. Wali murid, wali santri, siswa siswi Madrasah Diniyah Al-Barokah, terutama dewan guru beserta pupuhna, muga-muga aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Ahmad Royani Al-Bantani. Oh jadi pohon gara-gara ngomongkan saya tadi ya pangarsa pun guru Bapak Dewan kita yang bertugas di DPR Kabupaten Ciamis Tasikmalaya, walaupun beliau telah tuh jadi kagok yang bahasa Indonesia mah sok sanaos anjeuna parantos mulang mulih pengennya cekurang dia mah sok sanaos anjeuna parantos mulih, tapi tetap hadirnya masih tertinggal di dalam hati. Kituna takdim pribados kamantana, mudah-mudahan sehat panjang yuswa tur barokah. Amin. Kituna abi ngaminkeun nembe cariosan pangarsa pupuhu, mudah-mudahan tinekanan ayat takdir ti Allah Subhanahu wa taala kanggo anjeunna ngamanfaatkeun ilmuna, ngamanfaatkeun tanagihna kangge mimpin wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Odeng. Wah, sabar odeng. Nah, jongkok Pak. Jadi sieun aing tutuna. Banten mah tirak. Gandeng di Banten aing sebuncunur sarua. Tirak mah Banten mah. Kenalkeun, Pak. Al-Faqir Ahmad Royani Al-Bantani. Seur geuning. Buat dikacang gelang. Sumping ka dieu sanes rek ngawurkeun ilmu. Sanes rek ngawurukan ampun pararun. Sebab jadi mahnya tos ceket kana gudangna, kana sumberna. Lantaran abdi adalah alumni MH2 Miftahul Huda 2, secara sanad ilmu masih keneh nyambung. Hal sakitu jadi mah geus teu butuh ka pihak luar, cukup potensi nu aya di dieu, ulama kiai ajengan nu aya di dieu cekap masagi keur nyaangan urang dieu. Anapun abdi sumping ka dieu atuh kahiji nohonan pangulung, sebab aya diondang mah wajib datang. Laras kitu. Anu kaduana atuh silaturahmi, nambe saur pangarsa pupuhu urang saha jalma daek silaturahmi, maka insyaallah panjang yuswa tur barokah.
Boga duana jembar rizki, jembar milik. Amin. Mudah-mudahan ku silaturahmi ieu abdi kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu. Kacandak soleh ku kasolehan urang dieu. Anu katiluna panginten abdi nambihan dulur. Insyaallah hirup loba dulur moal rugi. Leres gitu. Lantaran urang hirup loba dulur mah yakin. Ngaran sifat jalma loba pangabutuh loba kahayang, betul? Tah, engke mulang di imah dulur teh paku yakin moal lengoh balik teh bakal dibere doa. Lupa. Pan aya doa teh teu nu paeh teu hirup kabeh oge butuh. Leres kitu. Laulal ahya lamun mah geus eueuh jalma nu naon masih keneh harirup la halakat al amwat yakin binasa hancur tah jalma-jalma nu geus maraot di heula. Hanya karena kabageuran, hanya karena kanyaana jalma-jalma nu hirup ya, min doaihim wastighfarihim dina doa jalma nu hirup, istighfar jalma nu hirup, sedekah jalma nu hirup, maka itu berfungsi menjadi pelampung untuk orang-orang yang sudah meninggal. Para sepuh sedayana etang-etang urang ngamanfaatkeun umur, ngamanfaatkeun waktos nyerbunya panya tambah sare beurang ieu mah lain ngawurukan, ieu mah ngobrol ti peuting tambah sare beurang. Laras kitu. Moga-moga sasieun sabeuneureun aya keur nyaangan hate insyaallah. Dina cariosan anu leres mudah-mudahan aya sasieun sabeuneureun. Ya alhamdulillah pan urang haur mah nya beuki kana sieun jeung beunyeur. Benar. Hah? Orang haur dina lopatna haur orang haur lain haur orang ai bieu naon ngomongan haur urang Cihaur atuh salah deuk coba nyorongot rongot nyana dina lopatna mudah-mudahan Allah ngahapunten dosa urang kabehan nu sumping nu kasumpingan dihampura kabeh dosa Allah ya rabbal alamin. Anu kaopatna pakuwu nah abdi wani sumping atuh kaopatna mah meureun geus puguh nyata lumayan. Ih kapan heuh cek aing silaturahmi mah lumayan gitu. Atuh kami mah mubalik heuh sadiberekna. Kami mah cenah eta pangaresep Pak Rusdi Oyad. Saha teh? Coba nama aing ngaranna coba. Hama. Oh udah hama di dina gitu teu salah si eta mah. Lain salah mata si eta, ieu salah kokot nu nulis heuh nya. Ih dibela ku aing jang tenang. Haram jadah menulis ieu nya aing mah. Pangaresep Pak Harun. Cenah kami dibere gede ku Pak Harun. Oh nuhun alhamdulillah pokoknya terek ikhlas aing ngaranna kitu. Cenah dibere leutik ku Pak Harun kami nabina. Mantak ieu urang kabehan yuk. Ampun Pararun imah pakuwu. Nu ngomong jalma biasa. Benar. Atuh nu ngupikeun oge jalma biasa. Al insan mahalul khata wa nisyan. Ai jalma mah tepatna kasalahan jeung kalepatan. Tepatna salah jeung pohonya. Benar. Gacenya? Benar. Cok? Urang mah tepatna salah jeung jeung poho. Atuh salah urang silih geuingkeun bener. Poho silih ingetan. Laras. Tah ieu mah eta-eta urang silih ingetan bae ieu mah. Nya? Kitu. Da hanya nyaho urang dieu ngayakeun tabligh teh lah embung nu resmi mah embung nu naon mah nu dinas mah. Nyaho aing ge. Sok. Atuh pang ngomong ieu Pak Harun ge. Kitu. Nyana ngahaja eta ngondang nu jauh ngahaja lain eueuh eta di dieu budangna di dieu mangan ngahaja eta Pak Harun ngondang nu jauh teh ameh urang ieu terutama ibu-ibu bisa sedekah. Jadi pilih lepat urangna dihampura ku Allah. Amin. Amin. Urang Cihaur anu sayang yo. Murah. Ya. Nu kolotna, nu anomna, rek rakyatna, rek pejabatna.
hayu hayu orang kabehan silih geuingkeun. Mudah-mudahan orang ngalaksanakeun hak orang masing-masing, kewajiban orang masing-masing, sehingga orang teu kaasup jalma dayus. Aduh kalah ieu. Aing kabari mah di Karawang da geus meunang eta 500 mah. Karawang atuh lawan. Nya. Mun teu salah eta 500 pamere kubu. Aslina. Ieu mah lain pamer aing mah tahadus bi nikmah. Ieu atuh meudang urang nyaritakeun nikmat meunang nya. Tenang ceng bagi dua. Mun aya eta ge ceng. Kopi na aya encan. Hah? Aya kopi na eueuh. Aing ge eueuh ieu. Lain cenah. Majar mana cek Pak Ustad Harun cenah. Ustad cenah di dieu mah ngaji kudu rame cenah gitu. Hareup cek aing. Aing ngaji hayang rame ceng ai parab tisu. Benya tuh kopi. Gusti, Assalamualaikum. Iya nggak tuh? Disangkana meren mau balik di bagian Indo Cafe meren. Susu. Terus ini teh. Para sepuh sadayana. Di antawis cita-cita urang teh adalah hoyong. Ngengingkeun kebahagiaan kebagjaan dunia akhirat. Bahkan disinggung ku Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka lamun urang hoyong hasanah di akhirat, yuk usahakeun ikhtiaran ku urang memeh hasanah di akhirat, hasanah heula fi dunya. Laras kitu. Nuhun jang. Lamun urang hoyong hasanah di akhirat, maka di dunia ge kudu hasanah. Kumaha eta hasanah di dunia urang? Saur pangersa ulah lempang anjeun kecuali dina parentah Allah, ulah cicing anjeun kecuali dina panyare Allah. Bu, ibu, hoyong bagja dunia akhirat. Semua kita ini adalah keur ngalalakon, keur ngalaksanakeun pujian ti Allah. Terus gitu. Naon sebabna? Yo, geura tingali dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bu, Allah dat nu parantos nyiptakeun maut jeung hirup. Sakade. Allah parantos nyiptakeun maut jeung hirup. Pertanyaanana, pernah tuh bapak ibu bertanya dalam relung hati yang paling dalam, kok kunaon Allah ngebahasakeun maut heula tuluy hirup? Yuk tingali. Sebab sakabeh makhluk itu ku Allah dijieun tina benda mati. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Hiji. Nu kadua, kunaon Allah ngabahasakeun ngajentrekeun ngeceskeun maut heula tuluy hirup? Sebab yo tingali dina kecap hayah aya alipan teu. Nya kecap hayah. Dina kecap hayah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Eta aya alipan teu. Dina huruf naon? Huruf iya. Cek kaidah hukum tajwid itu adalah mad tabi'i. Kedah dibaca panjang. Bermakna bahwa semua makhluk hidup itu mengharapkan panjang umur. Laras gitu.
teu bikang teu lalaki nu bikang hayang panjang umur ieu mah ceuk saya mah ka mana bae mikirna aing mah ngarti nu bikang oge hayang panjang umurna kitu lalaki oge hayang leuwih panjang umur ieu mah umur betul nu loba duit hayang panjang umur ngomong gerapa ngomong sok bisi setruk aing mali nanang nu loba duit hayang panjang umur nu teu goblok duit oge hoyong panjang umur nu sehat oge hoyong nu gering oge hoyong komo nu gering atuh ho geus lampu kuning eta mah betul tapi sehebat apapun harapan kita, doa kita kepada Allah ingin panjang umur, ingat alladzi khalaqal mauta sahanu nyaho maut datang teu ngabejaan. Dua rahasia. Jadi urang teu apal iraha rek maut urang teu apal maut rek kumaha keur di mana, betul? Maka kumaha cek Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu, maka tugas orang adalah sepanjang orang hirup sing bisa ngaluskeun amal, sing bisa laku lampah ade. Minha ulama ade kahade da urang da apa atuh tugas di Allah nage ahsanu amala lain aksaru amala. Ujian keur urang adalah keur saha di antara urang anu hirup pangalusna amal, entah dia latar belakang pejabat, entah dia latar belakang rakyat, entah dia latar belakangna petani, pedagang, entah dia kiai, ustad, guru, supir, maka saha nu alus amalna dia punya harapan dan kemungkinan untuk lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Bisa jadi kubu eleh ku supir lawan sebabna hirup urang kabeh bantuan hai salah hirup urang keperluan hirup urang kabeh kapan itu jasa para supir sok akan keperluan sok kabeh nu aya di imah jasa saha supir para supir yang mengantarkan mentak lebah dia urang ulah nyapirakeun profesi jalma. Profesi hanyalah cangkang, profesi hanyalah fasilitas di Allah. Nuhun. Mudah-mudahan apapun pekerjaan dan profesi kita, semoga kita mampu mencapai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Jadi tujuan urang teh adalah ngalus-ngalus amal. Ngan heueuh bebeungetan kawas urang mah teu nyaho eta amal nu mana nu bakal nepi ka Allah. Nu mana teh? Aya neutin. Esi. Aya di dia mah kumplit. Si Wati aya Wati. Aya. Iis. Aya. Ceedah sagala. Aya. Cemae. Aya. Maimunahnya. Atawa moe maneh. Urang mah ieu keur alus-alus amal. Sebab antara ieu dulur sadayana aing kaget amat aya budak kurung sungutna. Atuh ujung pak celegeung ieu manehna. Kok candahar aing. Jadi pohon deui pan aing naon dia? Burung. Cae. Wae maneh. Aing.
Urang matinya oh iya kak eta bebengetan kawas urang he amal nu mana eta nu bakal nepi kana ridho Allah mangkaning setiap urang kabeh menuju perjalanan urang kabehan nek nu miskin nu beunghar nu bodoh nu pinter oh nu kolot nu ora semua adalah berjalan menuju ridho Allah. Mana rutena wasari'u ila magfiratin mir rabbikum baik paheula-heula menuju magfirah Allah paheula-heula lamun paheula-heula berarti kata kuncina urang kudu apal jalan sakaya deui lamun urang paheula-heula berarti kata kuncina kudu apal jalan cing ayeuna pakuwu jeung paharun Barun ibu molor nuhun amun sabah bae atuh kurang sarena mah biasa aya ke acara kabehan mah kolektif kieu mah kitu anu mikir aya kitu nu niis aya saminggu nguruskeun acara ketika poho nguruskeun anak aya lu teu bantu acan aya kudu aya nu burung mah kudu ulah cager kabeh aja anak di mana jihad mah jamunya jadi lamun kurang bahasana paheula-heula menuju ridho Allah menuju magfirah Allah berarti kata kuncina kudu apal jalan rek di mana urang apal jalan heuy rek di mana urang apal jalan nya Sherlock dalam konteks kekinian kudu boga Sherlock betul nya dalam konteks kekinian urang kudu boga Sherlock apal sia Sherlock soal budak ya tenang ceng sarua ceng aing kudu ngomong mah geumpeur ieu entah aing mau badan maneh bae ieu rek teu geumpeur kumaha aing jebak kiai jebak odeng coba ya aing hareup sekelas ku na ge kelas kiai pan di dieu mah di Manonjaya mah nya katambahan ku odeng deui aing bege geumpeur bae teraskeun apunten pakunya nya nama teu bisa pugu aing ngomong kaos paku gitu tadi mah kurang kadenge pakunya meni asa dipependek oh tadi mah urang ngupikeun paku teh nya mundak usuk tuluy malapah gedangna teh nya ngeudak mun kana ceuing barang ieu datang kiru haypan garabat heeh sapodo teuing da bahasa mah unu kasar ieu nya atuh sapanjang jalan aing neangan hampas nu lembut ya eueuh teu mendak gitu matak ieu mah nya hitung tuker budaya we paku gitu teraskeun tadi kata kuncina naon cenah ce si apal jalan tadi kontes kekinian naon Sherlock Allah 14 abad yang lalu Allah telah mengirimkan Sherlock kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kersaha anu hayang nepi ka Allah kalayan ridona saha jalma anu hayang nepi ka Allah bari mawa ridona lain mawa bebendukna maka pek cokot Sherlock nu geus dipaparinkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ayat itu 6666 ayat itu semua adalah tanda-tanda kebesaran ayat bermakna hiji tanda dua alamat ciri ulah bujang hingga ka Allah nyebut urang dia ulah rek ngomong urang dia ulah borok rek ka Allah abdi ti Ciamis ka dieu lamun teu dibere Sherlock ku Paharun nepi moal nepi dusun moal teh mun molor aing di imah Lampung itu coba pademan sakedap mohon anu itu na anu itu na kayak ini iya dah
maknya kacaritakeun Ustaz Ruhai balik di dieu pengep. Oh, Gage berada tuh. Itu na perumahan mo lang iya na. Lagi hurungkeun. Ini cangkeun. Yo hurungkeun hareup. Yo hurung. Gimana dengan gabung? Gabung ya? Nggak gabung kan ya? dan wae ceuk. Hitung-hitung ngadenge radio we heuh. Saya purung kan ya? Para pemirsa kaum dangu. Geus teh hareupeun deui haram jadah. Bina kaluhut. Tuhnya. Oh, kumaha? Tos we lah tos. Antar 5 menit. Tos. Mungkin aku semanis madu, Cek. Jangankan wanita, odeh saja tertarik kok. Nah, nawe unggul. Oh, seiyo lah. Tak tos kitu we. Kitu we mustami dipuuk mah. Urusan yang lain. Nanti ada pohon seng. Itu baik iklanan ieu. Ulah bujang urang dieu reka Allah. Cacak abdi di Ciamis ka dieu lamun teu make serlok, teu mawa alamat jeung teu mesakan alamat, teu mawa ciri teu apal ciri jeung tanda alamatna, nepi moal. Nepi ngan teuing wayah. Sementara di dieu acara jam 8 kira-kira abdi sumping jam 12 ridho teh. Nah, teu ridho. Teu sesuai atur jalma indit ka Allah teu sesuai aturan, marah moal Allah. Benduk moal Allah. Supaya urang teu salah aturan sing apal jalan ciri jeung alamat. Terus itu. Andai kata abdi teu mawa serlok teu meunang naon? Teu nuturkeun serlok atawa teu apal alamat we cek jentre nama teu apal cirina. Yakin telat datang ka leres. Tah, komo urang ka Allah. Terus itu? Mantap mumpung aya keneh bekal, mumpung aya keneh waktu. Cacak ka Allah. Ulah ka Allah, cacak ka dieu ge lamun nepi ka waktuna beakeun. Kira-kira pe omongeun atawa henteu? Pe omongeun pasti. Komo ka Allah, lain pe omongeun deui. Laras kitu. Maka bu, ibu, yo urang sami-sami nitenan ayat-ayat Allah supaya hati urang beuki caang lantaran urang apal jalan jeung cirina. Allah parantos paparinkeun alamat ciri jeung naon serlok cek aya nama kitu ka Kanjeng Nabi 6666 ayat kantun permasalahanna daek tah henteu urang make. Nu daek make bakal tereh nepi meureun ngabulungbus ka ditu. Nu teu daek mah unggal wayahna, nu teu apal alamat mah unggal pengkolaan nanyakeun. Lamun aya jalan cabang nyaga urang kudu bingung ka mana heula, aya kadang salah jalan heula, aya kadang nguir heula. Hirup di dunia gitu sebab antara hirup jeung sakola beda ipis. Kayak antara hirup jeung sakola beda ipis. Ari sakola mah dibere pelajaran heula tuluy kadituna bakal dibere ujian. Ari hirup mah diuji heula tuluy meunang pelajaran. Sakaya deui ari sakola mah dibere pelajaran heula kakara menang ujian. Ari hirup mah dibere ujian heula kakara menang pelajaran. Yuk sadayana lalaunan urang nyaketan Allah melalui tanda-tanda kebesaranana. Mudah-mudahan urang sadana beuki caang amin. Atuh mulang ti dieu teh urang teh atuh teu ngagedurkeun ge kaos guru urang atuh ruhai-ruhai hate teh. Laras kitu. Heeh. Pan aya nu naroskeun eta. Jamaah, kok cenah kunaon disebut Ustaz Ruhai? Yo. Dengein. Kunaon disebut Ki Ruhai?
sebab rumasa teu boga ilmu, rumasa fakir ilmu, tapi sapakir-pakirna ilmu ulah lebih ka pareum jadi lepu teu bisa ngagedur kawas batur atuh ruhay-ruhay naon hartina teu bisa nyaangan batur atuh ngahaneut-ngahaneutan da geuning ai kuruhay mah belum asin pedah asa ngaliwat meujeuna jeung kerak-kerakna ge pulen terus gitu tah urang ge susuganan bae Pak Bu hate teh diruhaykeun ku Allah ilmuna oge iman urang sadayana amin. Semakin kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah maka semakin dekat kita dengan semakin kita berinteraksi dengan Allah maka semakin dekat kondisi kita dengan Allah. Maka supaya urang apal jalan komo dina raraga urang ngadidik ngabina ngagedekeun budak ngasuh budak supaya ulah salah jalan salah patekadan yuk tugas urang nu kahiji nyaeta kumaha carana antara urang jeung anak-anak urang mibanda masdarul hayah. Naon cenah? Naon masdarul hayah teh? Sumber kehidupan. Naon cenah? Naon sumber kehidupan teh? Syariat dohirna sumber kehidupan teh cai, hakikatna ilmu. Sakaya deui. Naon neng? Please, kalau orang lagi ngomong dengerin. So, listen to me, okay? If I'm speaking, you must ngajedau. Masdarul hayah teh dohirna cai, hakikatna ilmu. Rek apal kamana urang jalana, rek apal di mana cirina lamun teu boga ilmu. Nitenan zaman ayeuna paku alasan naon nu ngahalangan neangan ilmu. Anu mantak lamun di lembur orang aya pasantren ieu atawa aya madrasah diniyah atawa aya jalma anu negakeun amar ma'ruf nahi mungkar pagiling gisik silih emutan silih wasiatan kudu bunga kudu nah ngetel lagi naon nu ngahalangan urang ayeuna mumul kana neangan ilmu naon nu ngahalangan urang ayeuna neangan pangarti cing lamun ningali kondisi ayeuna Pak Bu geus jarang jalma ayeuna hirup popoekan unggal imah caang unggal jalan caang unggal sikluk oge caang eueuh jalan anu kawas baheula ayeuna betul naon nu ngahalangan lengkah urang neangan ilmu naon terutama lalaki nu wajib ngaji mah sebarna mah lalaki nah sebab ai lalaki mah qawam pamimpin kumaha nasib lamun nasib rakyat dipimpin ku nu bodoh kumaha cilaka teu cilaka rumah tangga dipimpin ku salaki nu bodoh punten lain nyapirakeun lain ngahinakeun tapi keur ngahudangkeun keur ngamotivasi lamun rumah tangga dipimpin ku pamimpin anu bodoh rek kumaha engke hareupna terus teh ece boga salaki bodoh arek kumaha engke ngabingbing pamajikan supaya wawuh ka Allah supaya apal jalan hirup lamun pamajikan teu apal jalan hirup teu apal jalan ngadeheus teu apal jalan tobat arek kumaha ngadidik anak lamun anak teu apal jalan tobat teu apal jalan deheus teu apal jalan hirup arek kumaha bakti kalau jadi indung bapak hiji anu mantap ulah potot-potot ulah bosan-bosan neangan ilmu betul ulah nempo zaman ayeuna baheula mah bororah listrik pakunya meureun emut keneh bapak ge ka dieu bororah listrik
cai ge urang kudu nyamperkeun ka cai. Benar. Coba hitung 30 tahun ka tukang. Tuh. Ka mana urang dia mandi? Wah. Ka sawah, ka susukan. Walungan. Ka cai teh naon ngajaringjing? Kolon. Ember. Mer. Balik ti cai teh ngajingjing kompan. Butuh naon? Cai. Aya nama cai unggah ka imah. Benar. Betul? Betul. Naon ngahalangan ibadah? Naon ngahalangan ibadah? Cai unggah ka imah. Ulah bujang mandi. Eta urang dieu nya. Iis edah mimin yuyun entin. Rek cai teh ngarelek baskom heeh. Benar. Ngarelek wajong. Babak bakul. Bakul. Lalaki atuh nanggung ember ngajingjing naon? Aduh. Ngajingjing kompan. Betul? Leuheung eta mah mandi Pak Kubu. Urang dia baheula ngising ka mana? Cikemang. Walungan. Atuh di jarian we 1 hektar. Leres. Benar. Leuheung beurang Pak Kubu. Palebah peuting. Kerewek beuteung teh mules. Kumaha pamajikan Kak? Aya 2 opsi eta kerja manu borangan mah. Benar. Nu kahiji Kak naon? Hudang aya kitu. Anteur ka mana? Modal. Nah saya manghudangan aing tunduk, buru geus nalal. Gua mah teh salaki, geus ya ai sieun mah, ai embung ka pipir ieu mah geus ngising bes di pipir hawu. Kapipiti. Mun geus tuh urugan ku lebu. Ih, benernya heuh juk ke aing isuk memican. Bener Kak? Heeh, tanggung jawab aing tunduk aing mah aing embung ingkah ka mana-mana. Asli, sok ngising riung. Ngan lamun sia rek ngising bibir hawu beh kulon saeutik nah beh wetan ari tai aing korek salaki pangheulana modal di dinya sarua boranganana hiji nu kadua Kang naon mudang ai kitu mules ceuk ai geus urang barang dahar buru kalau ngomong kumaha ceuk majikan ceuk salaki katukang ih sieun aing parawe kumaha majikan asa ku bararingung mun tengah peuting mules arek indit ka tukang sarieun meuni poek kuniang hudang salaki bari ngarekeun simbut nyai teu kudu bingung kegeurang nyokot keresek Kerek. wadahan Kerek ngompol. wadahan kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batu Pak Gowo di masa silam yang lalu eta lembur naon ngaranna ya lembur Cihawur budak teuing urang dieu penting-penting ti kulon ka wetan buleuwer teu wetan ka kulon buleuwer ti kaler ka kidul buleuwer ti kidul ka kuler buleuwer budak di Cihawur baheula penting-penting perang tai Benar. Betul. Eta Mang Harun arek kacai beureunya arek kacai teh geus manehna barang ngalieu kana tangkal jambu budak asa wawuh keresek buat ai penting nyangsang Bener nyangsang. baheula eta urang mantak netenan zaman kiwari eueuh nu ngahalangan urang hese ngaji betul terus gitu janji Allah ka saha wae nu daek nuntut ilmu bahwa enggak bisa kiis ya enggak janji Allah ka saha wae nu daek nuntut ilmu maka Allah bakal maparingan ketenangan hirup majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah saha jalma anu daek kumpul-kumpul bebarengan di bait Allah di rumah-rumah Allah di masjid di majlis dibacakeun ayat-ayat Allah bertadarus di sana bertadabur di sana memahami kandungan ayat suci Al-Qur'an menerangi setiap relung-relung jiwa menjadi tanda untuk kita selalu menuju Allah maka Allah bakal ngalungsurkeun ketenangan hirup cirian paku
Matak lamun urang dia luak lieu kanu gigireun haek geus nudutan tong digerewahkeun cek komo anu ngagoler mah tong digerewahkeun lamun aya jalma nudutan gigireun urang eta teh ciri saking geus meunang katenangan naon aya jalma aral nudutan aya mantap nudutan ge saking tenang pan eta salaki teteh di masjid sok kakar ge hatib ayyuhan nas disangkana meureun masjid mengadung CTM obat tidur tuh matak lamun hayang tenang ka pangajian iya yuk dengein kamakola kajol cek kajol apal kajol urang India Janam deklo mit gay duria me ngaja dok esok pahak meyahan hoyahan ngerti enggak jalma barito kana ngaji daikan meh oh tak itu bantuan so meh nyaho esi jeung etin sok nyamper ka buruan meh nyaho itu lamun make parapot sedih mah ieu teh pakuwo aya seringan anak teng dong skip deh sana gitu langsung kena rek kudu panasaran mun hirup teh bodoh lamun rumah sabodo kudu alewo betul lamun rumah sabodo kudu alewo di sepanjang urang dieu ngayakeun tempat keur nyaangan hate indi bisi ieu hate urang geuneuk maleukmeuk tapak kebul hideung maksiat ka Allah laku lampah jalma teh ditangtukeun ku kondisi hate bersih hatena bersih kalakuanana bersih hatena bersih ucapanana goreng hatena goreng kalakuanana goreng hatena goreng ucapanana teu anta parah salakina ge daekeun diomongkeun benar oh komo RT dipikang ngebul RT mah diomongkeun deuleuh keur awak RT baregang kabeh benar so aya kitu urang dieu ngagul-ngagul RT Allah eta ge landak neh ka RT dek nanya peda we rek turun BLT jieun eta mah padak aing mah uyuhan deh keun jadi RT uyuhan jieun bener aing mah dibayar terus terang teu hayang iya nu nganuhunkeun eueuh nu muji eueuh nu ngomongkeun mah ngabuadeg atuh jieun eta mah aja kade ulah sok goreng bibir tah betul nah badak hiji caangan hate neangan tugas kolot kanu jadi anak ka mana Pak Harun kiih hoyong atuh can anu geus hayang kiih kumaha sih badak tugas kolot kanu jadi anak hiji paparinan anak teh masdarul hayah sebab di mana aya sumber kehidupan di situ harapan hidup akan terjamin dohirna teu mungkin di dieu aya kehidupan lamun hese cai lamun di hiji tempat eueuh cai arek kumaha urang papelakan lamun jalma teu boga ilmu arek kumaha amal solehna da ini hayat jadi kumaha melak mare betul justru ayana pepelakan ayana tumbuh-tumbuhan di dia ini menunjukkan bahwa di sini adalah sumber ada sumber air ada sumber kehidupan makana mujeng jalma tetangkalan jarati nah aya sumber kehidupan letak lamun urang gersang eueuh teu boga ilmu moal aya pepelakan di grup urang teh di mana moal bisa amal sedengkeun saur Allah ya
Listen to me, okay? Tonight we are together. Ayo siang adu kedar jang ayo. Ngerti lu contoh? Aloho. Iya mah, kudu apal bahasa Inggris kewari. Kan rumah sosok COD. Kan aya bahasa Inggris eta tulisan apa? Bubu. Gitu. Atuh emak teh apal-apal dog atuh. Anjing dog. Anjing lelempangan laladog. Anjing liuk nagong. Anjing cici ngajen. Salah kitu usaha baleno. Aduh, pribadi dong. Bahasa Inggris eta teh. Jadi tugas orang kalau jadi anak teh maparinan masdarul hayah. Naon nu kudu dibikin ke anak ilmu teh hiji tauhid, dua fikih, tilu akhlak. Hiji dua tilu lamun budak teu boga ilmu rek kumaha amal soleh ceuk tadi lamun di dieu eueuh sumber kahirupan jadi moal pepelakan. Arek pepelak naon bapak hese cai dibere halono ge urang kamari 5 bulan 4.000 eta urang. Kalau burak melak cengek modal ge hese. Betul? Tuh. Modal di wae pada gitu. Leuheung kiih, Pak kiih mah heueuh kanjat urang teh ku batu atawa ku tisu. Wah, benar. Tilu batu kan? Tilu kan gaset. Heeh, kanjat ku batu cek pikir oge cek sapinah ogenan. Tega kitu bapak rek nyosolkeun. Ini kan 3 kali. Heeh. Gitu. Bodoh di wae. Apaan heuh? Pokona mah ieu bab modal penting ieu mah. Ih, naon sebab urang kita hirup sok ka hilir ka girang ka kota kanu jauh usaha. Neangan naon da bodoleun. Yang modal. Cak, nepi ka wani kakak yang ninggalkeun salat ngabelaan naon sih. Modal. Bener eta. Pahibut parasea masih dikeun naon? Modal baru. Ulah kabina-bina teuing tah. Dengan pemodalan teh. Encageun sakedeung. Encageun lah. Tidak kadar 5 menit atau salatnya nyapanya. Benar. Heeh, hampura ya bisa rada kasar saeutiknya. Geun wae pan hate mah kadang-kadang pan kudu dinaona. Digadoran di Digadoran. heeh, pan urang ngeduk sumur ya pan kudu dipacu kudu digadoran men keluar naonna. Oh, bebas lah. Gitu. Gedoran sok lah. Gitu. Hampura wae apa kowe. Teh kita sebenarnya mah ngomong kita kewajiban ajengan urang dieu. Jelas. Jelas nama kewajiban gitu. Naon yang mah teu wawuhkeun lagi. Gitu. Ngan heuh aya nu deuk. Lain urusan mayar haram jadah doang. Sata. Bos, bayar. Emang eueuh mere gede kitu bieu. Tuh, oh nyelek tentang RT mere 5 dek bareng mere. Macam aja. RT saya mah apal musim bener. Nyaho sia teh usum naon? Usum nyambungan. Hah? Oh, udah bulan haji mah urang usum meuli kecap jeung minyak. Benar. Pakunya. Benar. Heeh. Pamejo eta pamere teh salaki saayanya. So, ai pamere teh salaki saayanya. Hari pengeluaran. Oh, saabrak-abrak. Kumaha kaca? Loba nu hajat kawin jeung sunat hayu wae. Geus kieu kitu. Loba nu hajat kawin jeung sunat pasti ngamplop mah kudu karek kamari geus ondangan ieu geus datang deui. Loba nu hajat ngamplop mah pasti hayu wae. Pikiran jeung ondangan ieu eueuh datang deui RT mawas sirkulir. Bo balik deui. Jadi urang kabehan pentingna boga ilmu teh eta. Terus supaya aya keur amal so
soleh. Nah orang kudu amal soleh. Mual bisa amal soleh lamun teu boga ilmu mangkaning dina Al-Qur'an Allah ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim faman kana yarju liqa'a rabbih ayat 2 jalan keur jalma keur urang kabehan anu hayang papanggih jeung Allah kalayan ridho. Ayat 2 jalan keur urang kabehan supaya urang biasa tepang sareng ridho Allah. Hiji falyamal amalan sholihan, amal soleh. Nu kadua wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahad. Nu kadua na ulah gawe musyrik, ulah gawe syirik. Rek kumaha urang teu salah patekadan, rek kumaha urang teu salah keimanan, teu salah kayakinan lamun teu boga sedengkeun kewajiban kolot. Nu kadua Pak adalah maparinan toqatul haya. Naon cenah? Aja kade tong ditambahan toqatul haya. Anu kahiji eueuh empako wungkul masdarul haya. Nu kadua toqatul haya. Naon? Energi kehidupan. Naon energi kehidupan teh? Iman. Nah cenah iman anu nyangkaruk dina hate urang, iman anu aya dina hate urang lain ladang turunan pedah urang dilahirkeun dina rahim seorang muslim, tapi itu tumbuh kembang dari ilmu yang kita dapatkan sehingga urang ngaji unggal poe teh menyuburkan iman dan menyuburkan amal. Eta kewajiban urang mah Pak. Pastikeun urang teh boga muatan, aya anak, aya pamajikan Pak, ulah nepi ka salah kayakinan urang kabehan. Betul? Laras kitu. Mata hiji tancepkeun ilmu tauhid kanu jadi anak peparuh komo yakin di dieu mah Manon Jaya mah geus kasohor basic tauhid apa ieu kabeh ogena. Sehingga lamun aya urang Manon Jaya salah patekadan arek ngalawak sia teh. Sakitu deukeut Manon Jaya pasantren salah kene patekadan. Patrek nyen imah cenah aduh aing mah puteuing cenah ieu teh. Aisyah ieu keur gawean kuliah di kuliah teuing cenah ieu teh aing teh balik di pananyaan cenah sapanto salah yang hareup. Cenah imah aing mah cenah cek pananyaan pantona salah yang hareup kudu ka kulon ieu ka kawetan. Jadi boga duit teh lain pake modal kalah hayu wedang dan panto. Betul? Lu kadua jam 8 penting aya sora kongkorongo. Sora naon? Sora aing panjeubi ya. Tega euceung anggap hayam ka aing. Paingan aing di parab tisu atuh. Oh maki ngajawab nah sora mau balik ajengan nyepertikeun ngeunah kana ceuri. Ini mokot ledok pasal aya kelekoh ayam. Jam 8 penting ka kuping kongkorongo ngomong sia sora sora naon ce bawa kumaha maneh lah kumaha cek aja budak nih jam sakieu aya hayam kongkorongo ieu mah aya nu keureuneuh cenah ieu aya nu keureuneuh cenah. Jadi urang dieu mah urang caur mah aya bikang keureuneuh teh ku hayam. Lagu budakna reuneuna. Hiji tauhid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Nu kadua na ulah gawe musyrik. Tanamkeun tah panggeulana ilmu tauhid supaya anak ulah luncak linci dina hate kuring Allah. Oh sok babar. Dina hate kuring Allah. Dina hate anjeun Allah. Sanajan loba pating kaletrok duduk dibeungkeut tetep kukuring moal dibuka sanajan loba nu ngarongrong. Betul?
sanajan loba nu ngarongrong di sisi tigigir keyakinan urang di rongrong nya moal kagoda lantaran tauhid meunang ngajarkeun bil detik ku indung bapakna tuluikeun ku guru-guruna insyaallah padarah daging jeung urang amin ya robbal jadi ulah bangga urang dilahirkeun dina rahim seorang muslim lamun keimanan urang bukan berdasarkan ilmu pamendak sebab itu akan mudah terpengaruh kudu ladang kanyaho ladang keyakinan ladang ilmu hakul yakin nu kadua ilmu fikih bisa bapak ngajar berfikih kewajiban bapak oce kewajiban oce sanggup didiku sorangan teu sanggup pasrahkeun kanu mampu jeung kanu daek mantak lamun di lembur urang aya madrasah diniyah lamun di lembur urang aya madrasah diniyah kudu syukurah haik ulah berat sabelah hirup teh teu caran ge eueuh mah sakola mak cenah ge cek guru ge mak udunan aya kitu ih kapan cenah akhiru sanah rek piknik sabaraha 500.000 ka mana ka Jakarta jual kongkorong masia jual kongkorong mak naon sepatu jebol jual hayang jual hayang bapak sia bayaran ya ke sekolah datang adina mak cek ustad ge mah cek ustad kudunan jeung meuli cet madosa pindah sia ngajina berat euy bu mampu urang eta anak kunaon Rasul miwarang lamun anak umur 7 tahun kudu geus di naon kudu geus dididik salat karena umur 7 tahun adalah waktu yang sempurna untuk belajar sehingga anak dari umur 7 tahun itu sudah diajari disiplin waktu menghargai hidup tuh betul Terkapati-pati Rasul mengisyaratkan umur 7 tahun di piwarang salat berarti kolot kudu geus ngajarkeun fikih. Ieu mah budak mah tadi anteur ka cai ku mah, "Ma, hayang pipis ka WC." Ma sieun naon? Sieun tung sahur. Bombardino. Aya bombardilo krokodilo. Balerina cappuccina. Ngapalkeun. Indit ka WC budak sorangan, korotak sorat di WC. Dit, tolong dit. Bu, aing menang ngapalkeun ceuman dia. Melan aing digeleun ku majikan. Begitu-gitu diapalkeun, cicing cek aing piluiteun. Percaya, percaya kan tak kelewat. Bentar geus lila daripada kudu muda geus mending percaya. Jadi kadang-kadang musalah mah urang ieu. Urang mah ari hayang boga budak, aya korban embung. Korban naon? Hiji korban harta, dua waktu, tilu tenaga. Hiji korban harta, dua korban tilu sok aja. Tilu komponen eta korbankeun keur ngahasilkeun wa auladuhu abroron murang kalih anu abror. Ieu mah kadang nganteur ka WC meuni sangheug euceuk mah. Betul. Budak sorangan ini ka WC. Da bari sieun kiih can anggus lupa pak bereset kana sok makorosa. Cik kiih teh uar awer ka mana mendi. Betul? Ujung ombeh dikumbah ge. Henteu tungtungna kalacat ka imah eta anak urang tas kiih teh tuluy ka kamar tuluy ka tempat salat paingan di imah urang keberkahan. Atuh tapi lamun diantur mah ku euceuk yo antur kumaha cek euceuk awas jongkok diukan keuneng nu kenca tangtungkeun nu katuhu perkiih naon sebabna Rasul ngajarkeun kitu teh supaya tidak ada sisa dalam kandung kemih beres kiih sunahna ngadehem 3 kali gitu ameh eueuh sesa dina saluran kencing. Oh, karasa ku bapak lamun teu ngadehem sok aya pak berbay. Jelas. Betul? Jelas. Lamun aya kitu pak berbay, yakin moal karasa pak berbay, lamun tidak ada yang mengeclak. Naon aing bantuan sok geura.
Sadari. Moal karah moal ge karah sapak berapa? Lamun eueuh nu eueuh nu bijil. Maka tak dehemkeun. Insyaallah ti leutik anak urang dididik itu moal kiih sembarangan. Leuheung awewe bikang pakuhu. Pernah pakuhu nempo bikang kiih dina sisi jalan standar hiji? Aya lah mungkin aya. Moal aya Pak. Sabodo-bodo lagi moal aya piraku bikang kiih sisi jalan bari standar hiji kieu. Moal aya. Moal yakin. Tapi lalaki, iya lalaki terutama loba lalaki sub kajero kubur menang siksa kubur lain tara sholat lain tara sholat ibadah tapi kiih sembarangan. Ayo geus maku eueuh di ajaran leupas tanggung jawab eueuh teh moal didakwa moal jadi hisaban tapi lamun eueuh teu ngadidik yakin bakal kabawa ka kolot bisa itu karena biasa karakter terbentuk karena itu terakumulatif dari sebuah kebiasaan anjir bahasa aing ya. Lanjut lah. Padahal aing ijazah menang nebus ya. Oh, makanya lanjut. Bo sok lalaki mah geurang ngarahdangan bae lalaki mah sok apal eueuh ngarahdangan ngababarikeun sok salaki eueuh sangkeun ka WC keur ngopi di luar kaleos kata gigir nya takal buah tengok kanan nggak ada orang tengok kiri sepi di depan ada pohon buah salam dari Binjai atuh luak deui rek ieu teh eueuh bung eueuh rokok gegel serek burahel beres kieu teh gibrig kos bebek keur jalma anu teu mikir teu apal sapina dua opsina hiji diurat aret kana tangkal nyeun angka 8 leuheung aya lamun eueuh hileud balabat mah ku aya hileudan jeprek teh eta disemret ku hileud bulu panas pan hileud bulu mah gatel kitu renyem betul leuheung ku tongo mining-minihin atuh sok kakak geura ajaran dina si eta heuh dina antena wifi aya tongo darenyem atuh mining-minihin cek kakak teh naon sih kakak teh cicing ieu tongo nikmat beda jeung ku hileud bulu mah panasnya nyerinya nyener gitu babang leubat ka imah nye coba pangilikankeun ieu nyeri-nyeri teh coba tingale kumajikan barang kita teh hitam kulitnya hitam tetapi kurasa suka itulah harapan saya. Buru saya ulah ngacaprak ledug cek salaki ubaran buru ubaran dengan talak dengan kecalisin kan itu tuh dari balsam merah balsam bagi bongep buru ubaran cek salaki paling panas kieu kumajikan entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka hingga benda yang kau punya panjang dan hitam warnanya sujang kunaon bapak sia hiji henteu aya urat aret mah ngan ngarahdangan di pagi mah komo rada kejam saeutik ieu mah berlebihan ada bau rokok digegel beres kieu teh cekek beuheung sintruk uluna beletrok 3 kali budak paingan cek aing lalaki mah tereh ngulahe mata kagagahan lalaki mah pakuwo ai seueur mah ulah bari peureum atuh paingan eta kagagahan lalaki mah survei membuktikan itu terbagi 3 cuy lalaki kagagahan lalaki kejantanan laki-laki itu kumaha umur 25 tahun itu ibarat pesawat tempur unggal peuting nembak we teu bosan-bosan oke umur 40 tahun ka ditu tah eta mah geus jiga pesawat mata-mata moal waka nembak ngintai heula sedia amunisi tah geus siap makarak ceder ngulah
50 tahun katonggo aku nya sabangsa ning paharun tak gitu kan tak eta mah juga helikopter ai sorana mah ngaburu ngan tanaga eueuh naon sababna eta loba disintreukkan teu geuring kumaha batur jaba dicekek jaba disintreuk matak lalaki hei ulah nyalakeun sasaha ulah sambatkan ya eta waktuna tempur teh kalaka eueuh tanaga atuh unggal kieu disintreukkan rek teu geger otak kumaha batur leres dah jadi mantak kudu make kudu make pikir hirup meh beres betul nu katilu akhlak dulu anak urang hei gerak jeung urang mah kakolot baheula sakali ge nyauran eta nya jang ulan surutul bari DP mohon bapak manawi kumaha coba urang dieu jang neng lamun can molotot indung can ngalieu naon sebabna keur dahar ngorek Ape. beres dahar ngorek Ape. rek sakola ngorek Ape. balik sakola ngorek Ape. aduh katuruk-turuk di haram jadah teh ongkoh duaan indungna budak di haranak duaan indungna kieu sarodena tidak sopan Sarwana. sarwana sarwa kieu Sarwana. Tadi kolot lagi berapa? budak sarua ngadapang budak ya sarua ngadapang scroll deui ummi inna ku bawakan ayam ditambah sama sambal samangka ummi inna ku bawakan ayam Bu, ibu, tinggalin. Baheula mah ka indung teh ibu, teu mantak anak itu menyesap, mengenyot, ASI, air susu, ibu, ayeuna mah bunda. Oh bunda benar. Oh, Bunda benar. bunda. Mau jadi ASI kan jadi asbun. Air susu bunda. Aya deh nu rada nyunda saeutik emak. Emak, anjeun teh aya di mana? Emak, mau jadi ASI eta teh. Istilah ieu mah keur nyebutin istilah. Lain kuring no Sunda, anti Sunda henteu. Sunda meles. Gitu. Oh, mau jadi ASI Pak eta jadi asma. 2 tahun anaknya cebongeng kita. Menyetan asma. Lain asma teh. Asem. Susu men mamah kakara. Nya baheula mah ibu curuntul budak teh. Coba ayeuna budak pendak jeung ibuna nyokap. Pendak jeung bapana bokap. Datang uakna wakal. Yo narangtung deui geurah nyaring lantaran anak urang teh hirup lain di zaman urang baheula. Zaman urang baheula mah ceuk gogodan memang aya tapi teu sapira. Teu sapira nu ngahalangan urang ngaji baheula ukur congklak, pecele, bandring naon teh? Baren, Baren. Kan itu teh malingan sawo haji. Oh jamu bener. Tapi sabadung-badung na budak baheula kolot ayeuna Berapa eta? angger ulin jauh ka mana ge balik maka Tajung. Jelas. Betul? Jelas. Makana yu urang nyaring, geura nyaring. Jelas ulama. Harudang hayu ieu anak urang bukan hidup di zaman kita dulu, tantangan mereka lebih dahsyat sebab ini sudah masuk fase akhir zaman. Dahareun tuangan zaman urang suhurnya. Urang juhur jajan teu getuk. Kadina naon? Jagung, ganyo. Ganyol. Ganyo bener lah.
ganyong. Ngariung teh ngariung ganyong. Suweg. Tanya budak ayeuna apa? Lalu disuweg dah. Nah sebabna, minumnya coca-cola. Makanannya coki-coki. Ditambah cocolatos. Anculina conge-conge. Apa namanya? Itu cukup sekali nyalukan teh. Betul? Kita perlu selektif dalam memilih makanan. Sebab zaman urang bala deuleu kolot naon budak baheula kolot ayeuna da jarajag awak teh atuh. Lantaran tidak banyak mengandung bahan pengawet. Betul? Sok mantak ceu hindari LPG dan sebagainya. Gasolin. Atuh nu masa pengawet-pengawet tong dahar. Nya, lantaran Dinas Kesehatan atau napi BPOM kamari menindak satu insiden, disinyalir ada beberapa makanan yang mengandung zat yang diharamkan. Man akalal haram, sahur kanjeng Nabi. Sahajal ma anu wani ngadahar barang haram. Asad jawarihi sya'a abban. Sahajal ma anu wani ngadahar barang haram, maka eta sakabeh anggahota badana daek tidak bakal maksiat ka Allah. Buka dua nah Rasul ngawati-wanti melalui sahabat, ya Sa'du atib mat'amaka takun mustajab da'wati. Hei Sa'ad, perbaiki makananmu, niscaya doamu akan mustajab. Ieu jawaban keur urang, kunaon budak urang teu sesuai harapan urang karakterna. Kunaon urang unggal rek aya panggilan ibadah sangha, padahal ka majlis taklim teh deukeut, padahal ka masjid teh deuk, imah jeung masjid teh deuk, aya ka pasar mah kalau jauh nepi, aya ngadak-ngadak ka masjid mah setruk, aya ka Bandung nepi kira, aya ka masjid riut, artinya lah. Yuk coba nyari. Mungkin ini satu jawaban. Sabab tadi teh sahajal ma anu wani ngadahar barang haram, daek tu daek anggota badana bakal maksiat ke Allah. Tapi lamun urang selektif dalam memilih makanan, tidaklah kita memakan makanan kecuali yang halal, maka daek tu daek anggota badan urang bakal taat ke Allah. Energi yang dihasilkan dari makanan haram dia akan mengajak maksiat kepada Allah, dan energi yang dihasilkan dari makanan halal dia akan mengajak tunduk taat kepada Allah. Salajengna sahur kanjeng Nabi, innal abda layak dipuluk matal haroma fi jaufihi ma yutaqabbalu amala arba'ina yawman. Sesungguhnya seorang hamba yang berani memasukkan makanan haram ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, sasuap wani ngalungkeun katuangan haram atau ladang haram kana jero beutengna, maka cukup keur eta jalma nu ngadaharna teh 40 poe 40 peuting ibadahna moal ditarima. Subhanallah. Alhamdulillah. Sahuap kumpul. Bayangkeun. Bapak sabaraha huap dahar? Bo? Sahuap. Kana sabaraha huap dahar? Aya antuk dahar beak sapiri depan inget ka pamajikan nambah deui heuh. Aluk-aluk dahar di restoran cenah inget ka pamajikan, da lain dipamungkuskeun kalah nambah deui. Sahuap cukup konsekuensi nate amal ibadah orang matak ditolak 40 poe 40 peuting. Ayeuna urang setiap tuang meakeun 10 huap. 10 kali 40 400 naon? 400 poe 400 peuting. Ayeuna satahun sabaraha poe? 330. Berarti satahun landung ka ibadah urang. Nu jadi dandanan lantaran naon
teu apik matak bisi aya salaki wani mikeun duit ladang judi online, ladang game slot, ladang nipu, ladang dolim, ladang batil, maka itu sama saja meracuni anggota keluarga. Ece matak ece ge kudu selektif ulah loba nungtut ulah loba eta masalah ke ece mere leutik ku leutikna gede ku gedena heulakeun syukuran loba awewe di benduan ku Allah lain tara salat lain tara puasa teu syukuran kana jadi salaki akhirna karena tekanan dari tuntutan istri yang kurang bersyukur suamimu menghalalkan segala cara ladang nipu ladang Jadi Selot. gitu nah ogo bu ibu ece mah teu apal eta salaki ece usaha di imah kadang-kadang nya usaha di luar teh peuting-peuting di lemur batu kadang-kadang ngagugulung ban bitu kadang-kadang manehna teh geun dihadang mendak karingrang mendak kapusing mendak bahaya mendak kaisin salaki ece tadi luar pernahkah ece berpikir urang ece mah molor di imah so kadang-kadang salaki balik ece teu nyaho pan pas sampai ku salaki keur ngaguheur bae di hareupeun TV ai jam 7 mah eta ece nempo TV ai jam 8 TV nempo ece atuh ada HSI molor pas salaki datang kalau ditoker pas salaki nye hudang ya aing datang ya wajar adang sabar aya geuning geus balik lain geuning geus balik sabar ayo gitu aya Pak aya pamajikan mulai gitu aya tuker tambah salaki teh kadang-kadang teu dihina ku batur demi hayang mawa duit ka imah betul Pak salaki teh kadang-kadang sion naon sebabna sepanjang aral rintangan di jalan mainak memeh salamat datang ka imah teh mereka menemui bahaya dan ancaman tiba-tiba memiliki seorang istri yang kurang bersyukur yang tidak pandai bersyukur bahkan lebih menuntut kepada suaminya tak ayal seorang suami berani menipu teman sahabat karibnya sahabat kerjanya bahkan berbohong demi mereka bisa melihat senyum istrinya hei encan boga bayaraneun betul setiap manusia yang punya angsuran liar unggal bulan kermayar cicilan anak tukang jajan indungna beki dangdan salakina edan mapai jalan nginjum kami toha sarua teboga tungtungna maling domba tetangga tuh ladang nipu coba eta mata jadilah istri itu yang menawar istri adalah penawar untuk setiap kesulitan suami ketika suami bertemu istri hilang seluruh masalah dan keluh kesahnya karena diobati oleh istri yang saleh senyumnya dapat menghilangkan setiap gundah gulana suami gitu. Ngan heueuh lalaki ge kudu mikir Iya. Ya kudu seimbang lah, kudu seimbang. Manya awewe nu diwejak tenang, cek. Dibela ku aing tenang, cek tenang. Keluar laki. Lalaki oge kudu mikir. Mikir no. Terkadang kita pernah mendengar rumput, kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput halaman rumah? Kunaon pemajikan batu, masa gelis. Ainu orang saayanya. Biara. Eta beungeut pemajikan batu mani ilu. Padahal umur teu jauh beda jeung pemajikan urang. Kok kunaon nu urang meni sawilasana gitu. Biara. Atau memang kategori pemajikan urang beungeut BPJS gitu nya. Oh modalan. Nah. Biara. Pak. Dari rumput tetangga lebih hijau diurus di batur mah. Pamajikan batur mah gelis teh tadi modal. Aya modal. Betul, Cek? Jawab, Cek. Cek bagian dong, oke? Oke. Bapak? Bulan. Dengerin. Siap. Ingin istrimu cantik,
Siap. Modalin. Iya dong. Kompak cek ngomong apa? Iya dong gitu. Ingin istrimu cantik, modalin. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu patuh, cukupin. Ingin istrimu salehah, contohin. Hayang gelis, modalan pak. Ai hayang bawa pemajikan gelis, hayang modal embung. Maknya pemajikan bapak kudu make tepung sajiku. Atuh gelis henteu kriuk heuh. Macam bapak, alhamdulillah ya Allah, ngalaman oge sarejeng chicken. Allah Akbar. Ieu mah ngarek sare di ambean nu kencang bau moncang. Nu katuh bau lada jeung jahe. Encan bang beres bang beureuh kumaha cek Kakang. Alhamdulillah ya Allah. Peureun aing teh bisa dahar di naon di nasi padang gitu. Alhamdulillah bisa sare jeung rendang. Ayo. Ingin istrimu cantik, modalin dong. Ingin istrimu baik, ajarin dong. Wanita akan seperti bidadari tak bersayap kalau dia jatuh di tangan laki-laki yang tepat. Ketika engkau kehilangan sosok istrimu yang mendampingi hidupmu, ingat, bukan perpisahan yang menyakitkan, tetapi kenangan yang sulit terlupakan. Anjay. Anjay. Sok da akang pasti aja nu teu wau bade teu nyeri hate. Betul? Betul. Kok kunaon pas ajeung pamajikan masang neuk teh hate mah. Naon sebabna? Urang meakeun waktu meneng nganapakahan tiba-tiba si eta kawenjing batur panas teh hate. Wai, ruhai. Betul? Makana lalaki oge kudu mere contoh nu bener. Ulah unggal ambek hayu we nafsu ieu mah nu salah manehna geranya. Eta lalaki kitu tah lah. Nu salah manehna, nu poho neundeun manehna nengan barang teu kapendak nyalahkeun. Manehna pamajikan keur mah pamajikan capek ngurus imah ah. Langsung ku salaki dipanglo. Ngeunatan teh tah teh euceuk. Atuh heuh nanya ka pamajikan, di mana nya eta? Sapatu aing di mana? Atuh di mana neundeun nah cek pamajikan teh. Kalah bolakot nyarekan pamajikan salaki. Awek ngepret. Itu sumbalik sana embal ka aing sabada bener cek salaki. Ngepret ku aing. Pamberes aing aing berutur ka aing. Sebut kawin yang mana nama padahal aing mah isuk-isuk aing mah geus budak. Aing mah isuk geus waju. Rada beurang aing mah geus moe waju. Engke ge penting aing morosotkeun waju. Eta kira-kira ibu keur capek kitu dek kepret ku salaki nyeri tante. Lain nyeri awak ieu tapi nyeri hati. Ternyata naon jeripayah seorang istri yang berbakti teu kapake ku salaki anu tidak bersyukur. Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Ngajedog cicing heula kan anggeus aing. Tong maka keprok teh. Bunga. Tenang Pak, tenang. Kes kadang paling dibobok ya. Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Istrimu bukan penunggu rumah. Iya, tapi lebih daripada itu, istrimu adalah mitra dalam mencari ridha Allah. Dia adalah pasangan yang Allah jodohkan denganmu. Tidak mungkin Allah pasangkan denganmu kalau tidak Allah tahu engkau mampu memahami setiap kekurangan dan kelebihan pasangan hidupmu. Jangan sampai engkau kehilangan dia ketika engkau marah tanpa alasan, dia akan menghibur kepada mitoha. Mantau pasti. Ekte nyeri kumaha atuh, setiap marah salaki pasti we hahau kedua gaplok, betul? Rek nembal sieun dicabok. Teu nembal dapi omongeun. Kumaha cek majikan, yang heuh di dapur bari nempo sasuhaneun balata. Mengapa kau
siksa diriku seakan aku ini musuhmu, sehingga bila engkau marah maka tanganmu ikut bicara. Aku bukan hewan atau benda mati yang dapat kau jadikan sasaran emosi kau kejar. Bu, nyeri tadi gitu-gitu. Nyeri lah. Ke rumah awewe mapa, pagawean awewe moal eureun digawe satungtung panon beunta. Eureun digawe teh lamun panon peureum. Naon kakak pernah ngeuleuh pamajikan kakak kieu bari peureum. Atuh jauh. Katinya, kapan gue juga rasa iya. Jika napor ngalayah gerohaneun serong kawese sesehaneun kaburuan ngalayah sapua. Dulu lalaki. Padahal mereka itu udun manehna. Oh, dah yang minum udun. Nun. Tengah imah beresan. Jadi Pak, bukan ringan tugas awewe teh. Matak urang dina ngasuh budak teh kudu bekerja sama. Sebab nu katilu kolot kudu merek qudwatul hayah. Naon cenah? Naon qudwatul hayah teh? Suri teladan hidup. Lamun lain di kolot di mana anak nyontokna? Anak di mana? Nyontokna. Di mana? Nyontok. Atuh di kolot heula, betul? Nya. Kolot di mana? Di Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohan anak. Para kayaning eta ngurus anak teh naon gampang gitu. Ih, ulah komo kakang ditinggalkeun maut ku pamajikan. Ditinggalkan ondangan bila menit, dah pusing atuh. Pakuwo, pamajikan teh ondangan. Ayah nitip budak reka mana? Ih, ondangan. Waktu mangus di mancan. Era sok dicirian. Kumaha teh tuna heuji. Atuh bawa budak. Ih, sok loba tukang sosis. Ujung ada tuh kakara koyoyot 10 meter pangarsa budak geus kokosodan ceuring hayang ka indungna jeung ayah bang cek budak teh bari kekepesan gitu jeung ayah cek urang mah leweh wae dicabak wae gudang modal Karena modal deui bae geus ieu mah beak ku youtuber ke modal apa di judulan modal atuh daek bawa ka WC kakara ke budak asup ka WC gorowok nu kadua ayah naon pang ninyokeun sarimi engke kedeung kieu adi maneh modal ngising buru ayah rek ka madrasah rek pipi hare apa pipi hare dahar bareng urang Banten mah hare rek dahar bareng heuh dagoan kedeung encakeun heula nyelangkeun ninyo sarimi beres masak sarimi KWC deh kakarak sagayung ngomehan gorowok deh nu kadua ayah naon sarimina asa dagoan sakedeung lumpat deui ka mana ka dapur kana kompor ngeuregeun sarimi beres ngeuregeun sarimi heuh juga kamar sabaju lumpat deui KWC rek ngomehan budak biasaan beureun eta kudu kadua sarimi teh kakarak gerek nyeblokeun cai eta ka budak ngomehan geus gorowok deui nu kadua ayah naon deui kok sariminya bau tai atuh teu nyaho cak aing ka kocek meureun tuh jadi ka ngandung harti dina rumah tangga ulah aya dominan tapi nu aya urang kudu saling bahu membahu dengan tugas masing-masing. Kenapa? Kita semua tahu dunia ini seimbang karena ada hukum keseimbangan. Dunia ini disinari oleh dua sinar, pertama matahari dan kedua bulan.
keduanya bersinar dengan tugas dan waktu masing-masing, maka seorang ayah tugasnya adalah memberikan energi maskulin kepada anak agar anak tumbuh kembang menjadi pribadi karakter yang keras tapi selaras. Fungsi seorang ibu untuk memberikan energi feminim agar anak tumbuh kembang menjadi lembut selembut sutra tapi berwibawa. Lamun dominan teuing bapakna heuras beukeung eta anak. Lamun terlalu dominan indungna bengkok anak. Anak urang lalaki mah tapi bengkok mari mas mari mas. Anak urang teh gawe di pabrik mari mas bo ibu. Jadi qudwatul hayah teh adalah urang mere naon mere suri teladan kalau jadi anak, agar anak urang teh ari geus boga suri teladan mah moal salah nyokot contoh, moal kana kupap kepo, moal kana artis teu paruguh anu akhlakna geura aya nu nonton di tariung ditonton beledah-beledeh geura tingali bukan kayak itu salah kaprah geura aya nu nonton di tariung aya nu ditonton beledeh sa oke rungsing teh ningalina rungsing atuh anak urang kudu lalajo nu karana itu batutna naudzu saberan rajieun ditiung teh teu make naon teu make hukum asal pantes cek naon cek mode make tiung na dibeungkeut bari bajona meureut cet atuh ping-ping kawas leupeung hayang katingali sunatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin kumaha tah paku mending dilempangkeun mending disegogeun aku mending dilempangkeun mending disegogin loba dieu teu sakurnu lempeng alus lamun nu bieu dilempangkeun paur betul geura dengein geura make tiung na dibeung bari baju na meureut atuh ping-ping kawas pan morokan ti kudu naon deui kudu hayang katingali huntu paur pan ulah komo kadempo nu kitu mah betul ulah komo kadempo nu kitu mah diomong ge bicarekeun sok paku kunaon unggal poe Jumatara balik da anu senam di dinya kunaon paku unggal poe Jumat sok tangginas da loba kijing meureun jadi ibu-ibu teh make legging teh menang COD teh nya atuh da ayeuna pemunu gitu teh mah atuh da atuh kopiah bisa diteundeun pakunya kuwu ge normal sarua atuh sarua kuwu ge bukan beheung ulah ngomong kuwu aing ge sarua beuki Arab jadah matak yuk urang kabeh sing darab artinya ketiga komponen tauhid fikih akhlak kudu dibikin ka budak supaya selamat dunia akhirat insyaallah anak urang moal kaasup kana wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim hendaknya kita merasa takut ketika kita meninggalkan turunan anu lemah kumaha lemah secara intelektual bodoh ngaranna lemah secara emosional teu boga akhlak ngaranna lemah secara spiritual teu bisa ibadah budak lamun budak teu bisa ibadah arek kumaha ngirim doa kalau jadi indung bapakna terus kitu yo urang kabehan tahu tangan kabehan indung baheula ngurus urang teu hitung-hitungan tapi ke ayeuna dijelemakeun ku jelema diajaran dihormat dimuliakeun aya digurukeun ku batur dipiguru ku batur disebut ajengan kiai al mukarrom ku batur kamuliaan eta lamun nya eta teh naon datang ka urang maaf lain nu urang eta teh nu kolot urang betul yuk
lamun rumasa teu bisa mulang tarima kalau jadi indung bapak, setidaknya jangan berani maksiat kepada Allah. Ketika berani bermaksiat kepada Allah, maka kuburan ibu bapakmu akan gelap terasa. Berarti bapak maksiat ke Allah sarwaji moekan kuburan kalau boga anak leuwih ti hiji kabeh moekan Gusti. Cekolot mana atuh anak aing hiji-hiji. Jang atuh eureun jang maksiat ulah hayu maksiat teh tulungan emak. Kumaha cek eta mayit ka sana ketulung. Teh ka sae geus kitu mah tulung. Di dunia urang sieun bisa nyalindung ka tetangga ka dulur baraya. Aya di akhir ari di jalan parjah rek ka saha? Iwati amal urang sorangan betul. Terus gitu. So rek kumaha bujang di alam kubur di imah akang ditinggalkeun ku pamajikan jalan ku salaki usaha da cuang cieung atuh di kamar teh rek sare teh betul kenyamanan katentraman da batur lamun hayang boga batur anu genah kana hate falyamal amalan sholihan tapi lamun teu boga bekal teu boga amal bang barat dina bang barung kulit munding hata kehujanan sang sarapino kabingung gulang guling ngan sorangan gulang guling ngan sorangan eta gulang guling ngan sorangan ente rek nanya aing ka urang dieu ai ku teh bager nyaan batak nanti aing mah teh nyawa ieu lain urang dieu lamun ku nyawer berarti mun teu nyawer teu bogaeun duit teu boga dedengean sudah boga duit atuh kapangarasa bapakku anu sayang sok diantos cenah keburu lak-lakan aing nolol asapiraku lamun paku indit ka dieu teu mawa duit atuh lamun nya teu mawa duit nginjem heula ka pangarasa Pak Harun Bu sieun teu jadi lamun rumah sieun sing boga kasieun gitu paragi jeung parantina aya khauf jeung roja Bu mudah-mudahan urang sadayana diselametkeun ku Allah urang celik putih celak herang da urang mah rumah kotor rumah teu bersih memeh bubar silih hampurah lah betul terus gitu nya pada dihampurah mah nuhun atuh mudah-mudahan sadayana oge dina kanan aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala naik sado kalau panjang pakuku kudana abrug-abrugan lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteung kaburu kukurungkan buah tomat buah peuting tamat buah salak buah cau buah apel wadahan kana karesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.